Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batebang dangu deui sareng akinya tangtosna di acara nu maneuh nyaeta dongeng Sunda pangmeberah manah di Kandaga Kidagar official YouTube. Pamirsa sadayana wengi ieu urang namatkeun lalakon Yayat Hidayat. Hiji lalampahan kahirupan saurang jalma anu ngaranna Yayat Hidayat anu pinuh kuli-kuliku. Mugi-mugi wae pedaran lalakon Yayat ieu tiasa janten ilham anu sae oge sasiereun sabanjirna tiasa janten eunteng hikmah anu kurang dicanaknya pikeun pieunteugeun urang sadaya anggoning hirup kumuh di alam dunya. Nu saena canak anu awonna ulah dicontoh pamirsa piceun we antepkeun nya. Kitu kumargi aya sabab aya akibat naon meureun anu ku urang ditandur atau nepi dipelaknya bakal eta oge anu dipanen atau nepi ditarima ku urang. Pamirsa satajan aki namatkeun ieu dongeng nyaeta Kasasar Lampah jilid katilu anu pamungkas. Mangga ulah asa-asa kangge nu nemean manco nemban ngadangukeun ieu dongeng atawa napi tos lawas manco tacan subscribe sok mangga. Ulah asa-asa di subscribe heula ditoel palebah tombol loncengna supados saya beja atawa napi notifikasi upami aki ngahanca atawa napi medar carios enggal nu sanesna. Kitunya. Pada yang golongan awaknas mangga urang amparkeun samakna atuh mugi-mugi sadayana sarehatnya teu kirang naon-naon aya dina kawaluyaan oge kalancaran sagala rupi urusan. Amin. Par samakna sor awugna mangga kaparayun sadayana praung Gancangna carita Irfan geus masrahkeun duit 100 juta pikeun waragat syarat-syarat narik emas watangan teh. Nyaku Yayat jeung Agus cangkir eta duit ukur kapake 1 juta. Sabab sakabeh syarat dipalsukeun getih hayam camani ge anu dihargakeun puluhan juta ukur make getih hayam sayur. Hayam kampung anu dicampur jeung mangsi hideung. Sesana duit batini putih dibagi 2 ku maranehna. Cunuk kana waktu ninggang kana mangsa pikeun narik emas batangan ditinggal pakarno tea. Peuting jumaah kliwon kira-kira wanci tengah peuting. Agus, Yayat jeung Irfan arindit ka wewengkon Paku Haji. Teu poho Yayat mau pacul sadua-dua sasadiaan geusan ngali harta karun. Reg mobil Avanza bogana Irfan eureun ditungtung wewengkon Paku Haji. Nu tiluan jerat jut talurun kaluar ti mobil bari angkaribung sagala dibawa. Kayaan mani simpe da puguh geus wanci tengah peuting. Jangkrik ukur kadenge sakali-kali. Agus cangkir lempang panghareupna da manehna nu apal jalan. Asup ka kebon nu jemet ku tatangkalan. Kayaan tambah caneom. Yayat nyorotkeun baterena nyangan jalan da Agus cangkir mah leungeunna dipake nyuhun nyiru anu gede nu pinuh ku syarat-syarat meunang nyieun manehna jeung Yayat. Lengkah Agus cangkir ngarandeg hareupeun hiji tanggal caringin anu lumayan gede, akarna ngarang kadak. Pupuring kelan kawas awak orai nu keur kawin. Nu duaan milu eureun, Agus cangkir nu da nyiru nu disuhuna pok nyarita.
Ieu tempatna ya amparkeun sama kurang ngamimitian sebayo. Yaya teu loba omong da geus meunang badami ti anggalna, samak diamparkeun nu tiluan silana kak. Agus cangkir nyieun parupuyan ngeupel menyan tuluy diperlukeun kana parupuyan, pledug bues. Haseup bodas ngelun kaluhur. Seungit menyan nyambuang disabudeun eta tempat. Torolang Agus cangkir, norolang mapatkeun jang jawokana. Jang jawokana sakapanggihna sabalang bentor. Jampe nguseup, jampe mandi, tapi ka jampe babadil ge dibaca. Untung bae Irfan Sumpena mah teu ngartieun kana jang jawokan teh. Sabab manehna mah teu pernah gaul jeung jalma nu ngarti kana jang jawokan. Atuh ukur ngahenen we bari ngaregepkeun sawaktu Agus cangkir ngacaprak ka ditu ka dieu teh. Beak maca jang jawokan Agus cangkir hudang dina silana. Geus wanci nya urang dibere di nyokot mas ngan wae ukur dibere 3 kilo den. Ceuk Agus cangkir bari ngalieur ka arah Irfan Sumpena. Har, janjina Kang Agus teh 10 kilo nah ayeuna ngan ukur 3 kilo ning. Irfan katempo kurang panuju. Embena cenah kurang kolot. Kuduna nu umuran 2 tahun leuwih, ieu umuran ukur 10 bulan. Nah kumaha tuh den? Neanganana ge hese kacida untung we masih manggih ge. Sama Agus cangkir bisa bae ekolna teh. Keun we tuban 3 kilo ge mun dijual 1,5 miliar teh. Sorangan ukur keluar modal 100 juta, atuh masih batina ge ribuan tikal napan. Yayat milu mairan mangaruhan ka Irfan. Yakeun we atuh sakitu ge saheulanan mah. Tapi engke-engke mah kudu kaangkat deui sesamas na Kang. Cek Irfan akhirna maleah hatena. Agus cangkir ngurilingan tangkat saringin 7 kali. Dikali ulah dia ya, cek Agus cangkir nitah ka Yayat bari nunjuk kana satungangan tangkal kiara. Yayat anu tadina geus sayaga nyekel pacu langsung bae ngagali di tempat nu ditunjuk ku Agus cangkir. Irfan ukur nyorotan ku batre. Menang sawatara waktu ngagali getruk pacul ngadu kana barang teas. Yayat gancang ngorehkeun eta barang kakoreh si oreng kotak kayu leutik. Eta kotak kayu diangkat ku Yayat, kotak kayu diriung ku tiluan. Kalaunan Agus cangkir mukakeun panutupna breh di jerona aya 3 batang emas batangan. Aya gambar Pakarno sarta tulisan LM 1 kg. Artina 1 kilo. Teu sirikna eta emas dirawuh ku Irfan, gancang Irfan ngaluarkeun pangetes emas. Eta batang emas satiluna digesek ku Irfan teh. Wah, asli kabeh ieu mah geuning Kang. Nuhun pisan, kuring bisa beunghar deui ieu mah yo. Nuhun Kang Agus, nuhun yatnya. Irfan Sumpena ajrag-ajragan kaos budak bolon manggih permen. Ari nu duaan ukur ting serengeh bari silih kiceupan. Ayo gancang mulang atuh ah. Sok candak emas naden ngan pepeujeuh ulah waka dijual eta emas lamun acan saminggu mah. Tepung deui malam Jumaah, minggu hareup karak meunang dijual. Cek Agus cangkir mere pepeujeuh ka Irfan. Mobil Avanza teh nyemprung deui nuju ka Cimahi, beres nganterkeun Agus cangkir mah Irfan teh gagancangan balik.
hatena bungah jeung lugina sabab geus hasil narik emas goib. Sapanjang jalan Irfan ngahariring suka bungah, kabayang manehna jadi jalma jegu deui cara baheula sewaktu bapana masih jumeneng. Kocapkeun Agus Cangkir jeung Yayat anu rareureuh di imah Agus Cangkir. Kopi geus sadia hareupeun meja. Kang, kuduna ngubur teh ulah jero-jero teuing cara bieu kuring ripuh atuh ngagalina. Cangkeng meuli asa potong euy. Cek Yayat anu ngalungsar dina ubin. Atuh adi daya teuing mah bisi si Irfan curigaeun ya. Kewe jadina engke mamarakeun urang. Barina wajar we atuh gawe sakitu mah da buruhna ge 48 juta lin. Moal aya yo di alam dunya sejen ge tukang gali tapi kagajihna sakitu ukur ngagali 3 meter. Tembal Agus Cangkir bari nyengirgap kana kopina tuluy diinum bangun nikmatna keur. Nya bener oge Kang, coba unggal minggu kawas kieu tereh beunghar urang teh meureun. Yayat ngeunah seuri geus poho yen nu dipilampah ku maranehna teh hiji pagawean anu dilarang ku ajaran agama sarta undang-undang hukum pidana. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kanca wargi Kidagar official sadayana anu parantos biasa tanapi resep gulah galih online di Lazada dan Shopee, mangga balanjana tiasa ngelangkungan produk-produk nu aya di dongeng Aki. Carana kantun klik we salah sawios produkna engke bakal lebet ka Shopee atau Lazada. Saparantosna lebet mah ka aplikasi Shopee atau Lazada pamirsa bebas bade gulah galeuh naon bae mangga sakahoyong pamirsa. Akin teu ngawajibkeun pamirsa ngagaleuh barang-barang nu aya di dongeng Aki eta mah ukur cukang komo mentas anu tapi link kangge lebet ka aplikasinya. Bade digaleuh oge mangga upami aya anu resep mah. Ku balanjana pamirsa ngalangkungan dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Atur nuhun pisan nu parantos ngeresakeun balanja di Shopee atau Lazada ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng Aki. Atur nuhun urang keur deui dongengna. Prung. Poe-poe saterusna Yayat jeung Agus Cangkir terus ngalakukeun aksi uka-ukana. Saha bae anu datang nya digawean ditipu ku cara naon bae. Aya anu ngagandekeun duit, aya nu narik harta karun, aya oge nu hayang jimat jeung rea-rea deui macemna. Lamun aya jalma nu katipu ngajora gancang maranehna ngariles nyarumput nyingkahan korban-korbana. Tapi saha nu melak bonteng pasti manehna oge bonteng. Saha nu melak goreng pasti bakal menangna oge kagorengan. Silip ieu teh pasti tumiba ka sakabeh manusia. Lain ceuk saha, lain ceuk sasaha, lain ceuk nu ngadongeng tapi mungguh dawuhan Allah Ta'ala dina surah An-Nisa ayat 78. Nu hartosna teh naon wae nikmat nu katarima ku anjeun saestuna anging ti Allah. Satanaon wae kagorengan nu datang ka anjeun eta teh tina kasalahan anjeun sorangan. Kami ngutus Muhammad jadi rasul pikeun sakabeh manusia sarta cukup Allah anu nyaksi. Kitu oge lalakon Yayat dina ieu carios. Di mana Yayat geus daek milampah kagorengan kalangsu kasasar lampah deui hirupna. Nya kadi nungguan bae datangna kagorengan kana dirina. Ku remen-remen teuing ngalakukeun panipuan jeung Agus Cangkir. Nya tambah remen bae jalma nu juojol neangan Yayat teh, tapi Yayat tara aya di imah. Jadi hese pisan pikeun dipanggihan ku jalma-jalma nu jadi korbanna.
Tapi sapinter-pinterna baji ngaluncat hiji mangsa mah aya ti soledatna, aya ti kosewadna. Peuting harita yayat keur uplek ngobrol di mana Agus Cangkir. Manehna sase suka bunga garumbira da ari wanci peuting mah tara sok aya jalma nu datang ngadon neangan maranehna. Tapi teu kanyahoan deui. Dua jalma geus ngabadegah hareupeun panto. Teu uluk salam deui duanana arah sup ka jero imah. Apangi sia dukun palsu teh, dasar tukang tipu. Balikeun sia duit dewek. Hayo, balikeun. Nu pangheulana hahaok teh tayalian Raden Irfan sumpena. Teu kadenge gerung mobilna sabab Irfan ngahaja make taksi bari turun lagi rada jauh ti Mah Agus Cangkir. Kuring ge minta ganti rugi. Awi buta ti maneh teh palsu. Naon awina oge da meunang ngelem teh mah kasebelan sia tukang tipu. Saurang lalaki tengah tubuh sarua nyentak ka Agus Cangkir jeung Yayat. Tenang heula Raden, calik heula atuh. Sadayana ge tiasa diwadantenkeun, ceuk Agus Cangkir leuleuy. Tenang 7 mulut kumaha ieu teh? Patangan emas kunaon jerona kuningan sia, rek nipu sia teh ka aing. Sia oge sarua nasa komplot Yayat. Cek Irfan teh sirikna panonna burial puncelik bakat ku ambek. Kieu Den, eta watangan emasnya pasti Robi. Sabab ku Aden acan heuleut saminggon parantos diicalkan. Pan saur abdi ge antosan, tapi ka saminggon kadak eta emas jasa diical. Tah ngeunaan awi buta Pak Iwan, apan Pak Iwan nyakseni basa dites di dieu. Eta apanan sanes gaduh abdi tapi gaduhna Bah Juhro. Abdi mah ukur nepungkeun hungkul Bah Juhro sareng Pak Iwan. Keantosan atuh urang telepon Bah Juhrona. Tenang we, abdi mah teu aya niat nipu ka sasaha. Pantun sumpah daek disambar guludug pami abdi ngabohong. Ceuk Agus Cangkir nyieun alasan bari wani sumpah sagala. Nuduhan teh rada turun amarahna. Irfan memang rumasa geus ngalanggar laranganna ti Agus Cangkir sabab emas teh isukna ge kumanehna langsung bae dijual. Kitu oge Pak Iwan da memang bener deui Bah Juhro nu mawa awi buta teh lainna Agus Cangkir. Padahal mah Bah Juhro ge masih komplotana Agus Cangkir kene. Agus Cangkir ngaliwas ka pawon balik deui geus mawa cikopi 2 gelas bari mawa HP anu manehna. Cikopi diasorkeun ka Irfan jeung Pak Iwan. Terus manehna pura-pura nelpon ke Bah Juhro. Aduh, geuning HP-na teu aktif Bah Juhro teh. Kiatunya Kang ku abdi disusul. Kabumina enjing da ayeuna mah tos wengi teuing Bah Juhrona sigana tos pules kulem. Ceuk Agus Cangkir bari nunda HP-na dina luhur meja. Anu penting mah Kang Agus kudu tanggung jawab. Sabab kuring mah moal neangan jurig anu teu kadeuleu. Apalna kuring mah ka Kang Agus. Ya Kang Agus nu kudu tanggung jawab lamun tepi duit kuring nu 200 juta teu balik. Kang Agus anu bakal dilaporkeun ka polisi ku kuring. Tembal Pak Iwan nyedak ka Agus Cangkir. Sarua kuring ge. Lamun eta emas teu digantian atawa kuring teu diganti rugi 1 miliar, maneh 2 anu bakal ngaringkuk di pangberokan. Irfan sumpena oge sarua ngancam malah menta ganti rugi. Tenang abdi siap tanggal waler upami enjing pagedot aya buktosna. Sadaya karugelan bapak-bapak ku abdi digantosan. Tah ieu minangka panjerna ieu. Agus Cangkir teh ngalurkeun duit tina keresek anu tadi dibawa bareng jeung mawa HP. Duit 10 gepok dibagi 2 ka Irfan jeung Pak Iwan masing-masing kabagian 50 juta sewang. Pasanten henteu ka abdi bapak-bapak teh. Abdi mah ieu moal dugi kanipu ka sasama teh. Dewi hade ge malah ratosa daripada nipu ka papada urang nama. Mangga tuh dilaleueut heula kopina bilih ka bujang tiis. Ceuk Agus Cangkir bari seuri leutik.
Nuduaan nampa duit mah rada kaubaran nate-nate timbul deui rasa percayana ka Agus Cangkir. Duana nagupgap kana cikopina sewang-sewangan tuluy di arinum maningalak-lak. Kawan tu hawa geus karasa tiris sabab peuting geus nyedek ka janari. Nah atuh, teu lila Irpan jeung Paiwan teh ngaguling dina kursi. Duanana kakajatan dina bahamna kaluar busa. Budah warnana bodas campur jeung getih. Panonna pupuri lengan kaluhur. Gancang Agus Cangkir ngadiukan beuteng Paiwan bari nungkup baham maksudna mah bisi ngajorowok minta tulung. Tungkup baham Yayat gancang ih. Cek Agus Cangkir merentah ka Yayat supaya nurutan cara manehna ka Irpan Sumpena, tapi Yayat ukur colohok bari hadegeun. Kang, diracun ku akang teh. Yayat kalah tumanya ka Agus Cangkir. Yayat, maneh daek dilaporkeun ka polisi tuluy dibui puluhan tahun. Gancang tungku paham na bisi ngagerowok. Agus Cangkir teh marentah deui, ngadengerek dibui mah Yayat teh sieun. Gancang manehna nungku paham Irpan Sumpena anu keur adu glajer sakaratul maut lantaran kopina dicampuran racun beurit ku Agus Cangkir. Ukur 5 menitan Irpan jeung Paiwan tiwas di rohangan tamuna Agus Cangkir. Seret ka tukang ieu mah mayitna Yat mata launannya. Kuring ti heula. Agus Cangkir gagancangan mulu ka tukang. Yayat teu baha manehna ngagusur 2 mayit ka tukangeun imahna Agus Cangkir. Di tukang kasampak Agus Cangkir kakarak rengse muka tutup sapiteng. Karadahan heula cokotan duit jeung HP na Yat. Cek Agus Cangkir bari ngasongkeun keresek hideung urut wadah duit. 2 mayit teh dikaradahan ku Yayat salian ti nyokot duit anu tadi teh HP jeung arloji ge diraradan ku Yayat di hijikeun kana kantong keresek. Geus kitu 2 mayit teh diasupkeun kana sapiteng ditutup deui malah diurugan ku taneuh supaya teu kaciri urut dibuka. Rengse mendem mayit duanana arasup deui ka imah, barang hasil jarahan dibagi 2, HP hiji sewang arloji ge hiji sewang. Geus kitu pok Agus Cangkir nyarita. Yat, semua ti ayeuna urang duaan kudu nyumput ka jauh. Ulah waka papanggih heula sabab bisi polisi nyaran urang. Kegeus aman mah akang ge pasti neangan sorangan. Cek Agus Cangkir bari ngelapan kesangna nuju masuhan beungeutna. Ya Kang, kuring rek indit ayeuna kenehnya moal waka balik ka imah. Nya nyig, jung geura indit hati-hati sing salametnya. Geus kitu mah kencring bayayat ini ti imahna Agus Cangkir. Teuing rek ka mana? Teuing rek ka saha? Nu jelas mah ngajauh ti wongkon kebon cau. 10 poe ti harita. Aya berita dina TV jeung koran yen Agus Cangkir kacerak ku polisi di wongkon Gunung Halu. Manehna jadi buronan kasus penipuan jeung maehan jalma anu layona kapanggih dipendam dina jero sapiteng tukangeun imahna. Agus Cangkir diancam hukuman penjara saumur hirup. Polisi oge masih neangan buronan hijina nu tayalian Yayat alias Alek. Wanci handeup moyan di wongkon Raja Mandala. Kacidayeunana manuk recet disarada ngabagiakeun srangenge nu mancarkeun sinarna mancen tugas nyangan sakuliah alam jagat. Di tengah sasak Raja Mandala, saurang lalaki geus lumayan kolot keur leumpang lalaunan. Papakeana kucal bukna kalotor dengan katuhuna ngajingjing kantong keresek warna hideung. Ngadadak ditungtung belah wetan jeung kulon jambatan. Mobil polisi areureun polisina jerat-jerut tarurun bari nodongkeun pistol ngepung eta lalaki. Saudara Yayat, cepat menyerah. Serahkan diri Anda kami tangkap atas tindakan penipuan dan pembunuhan. Seorang polisi nyorowok ngagunakeun toa tina mobilna. Si aki-aki kolot nu tayalian ti Yayat Hidayat alias Alek lumpat
lain kawetan atau kakulon, tapi nak lumpat muruh sisi jambatan. Teu antapara deui manehna ngagajleng ngaragrageun maneh tina jambatan ka handap Kali Citarum anu sakitu jerona. Yaya teh nekat maehan maneh daripada kudu ngaranapan deui dibui pikeun kadua kalina. Pamirsa sadayana, lalakon Kalangsu jilid katilu bagian nu katujuh. Atanapi lalakon Kasasar Lampah jilid katilu rengse duwi ka dieu. Mugi-mugi wae lalakon tiasa janten eunteng urang sadaya dina raraga ngambah hirup kumuh di alam dunya. Idalang nyuhunkeun dihapunten boh bilih seueur keneh kakirangan enggoning medari lalakon oge ngadamel seratanana nya. Bilih kirang pas dina unak-unuk basana oge kalimahna babaran kecapna hapunten anu diteda. Sakitu panginten anu kapihatur pamirsa pendak deui nya di lalakon anu enggal. Hatur nuhun kasadayana pamirsa anu satya manco satya ngadawkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Mugi-mugi wargi Kidagar Official para manco warsalam dunya tetap dipaparinan kesehatan lahirna sirang batina. Dijembarkeun manahna digambilkeun rezekina disaekeun sagala rupi paripolahna. Oge ditebihkeun tina mara bahaya. Amin 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 ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana, sakitu heula nu kapihatur, akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah rengse.